Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukralillah, amma ba'd. Bagjati nemenan urang sadayana sahabat anu dimuliakeun ku Allah, dulur-dulur simkuring nu aya di ieu patempatan anu sewang-sewangan ngupingkeun dina ieu acara anu maneh. Mudah-mudahan sadayana sing kalebetkeun jalmi anu waladun solihun, jalmi anu soleh, lain dina harti soleh di dunia wungkul, tapi parat dugi ka yaumil kiamah mibanda syafaah di jungjunan urang sadaya. Kunci kebahagiaan urang sadaya dina sasi Ramadan hayu simkuring umajak bisobri wasolah. Naon margina bisobri wasolah? Sabar tapi lain wungkul dina hati urang. Macet Gusti wae, Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya, Gusti nyanggakeun sadaya-daya, Gusti tiluhur sausap rambut, ya hadap sausap dampal nyanggakeun, beheung kekeun kenteng gorokeun, lain kitu. Margi tidinya aya kecap la haula komo ayeuna urang keur sasi Ramadan. Dina kasabaran ieu dituntut ku urang sadaya wasolah kunaon? Ku salat. Konsep kahirupan urang sadaya insyaallah sanajan urang keur sagala riweuh pangabutuh urang sakitu numpukna, tapi lamun urang dasar amanu billah, aiman urang samata-mata ka Allah, moal aya nu teu rengse naon? Ku salat. Maka sahabat anu kusim kuring dipika hormat kalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sok cing sobar jeung salat teh naon? Perbaiki kurang sadayana. Hiji waktuna urang keur salat sing tepat kana waktuna ulah dilung laleng we. Ieu mah datang moal ngadan salat da hare-hare urang mah. Ya. Naon margina? Ayeuna ke Ramadan sanajan urang puasa ai salat ditinggalkeun, teu aya naonna dulur-dulur sadayana. Jadi ulah kade ai saumna kurang dikeureuy ai salatna ditinggalkeun, moal aya lir ibarat cai ragrag kana daun taleus kitu pangitan. Takuhal ieu simkuring umajah sangkan urang sae mungguhing Allah, sae mungguhing urang sadayana, poma urang sadaya sok lakonan salat teh nya ulah kajongjonan urang hirup teh di alam dunia sabeun naon? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia anu hirup rumingkang di alam dunia pasti ngarandapan maut. Takut kituna kobaina ke Ramadan keur saum urang sadaya, keur puasa urang teh bari kaayaan urang teh keur ibadah satamana ka Allah, getruk urang teh maot. Subhanallah indah urang teh ceuk. Maot kaayaan iman, maot kaayaan Islam, maot kaayaan ihsan sae jeung manusana. Tah dasar eta hayu urang sadaya ulah kurang ti leuwih 40 rakaat ya, 17 salat fardu urang ulah ditinggalkeun, rawatibna ulah urang kurang ditinggalkeun, 10 bodek 12, tahajud ulah ditinggalkeun, duhana ulah dikantunkeun. Naon margi? Beres lamun urang salatna beres, kapusing kariweuh beres jeung Allah. Jadi konsepna wasta'inu bisobri wassalah. Ya, nu kaduana ulah poho sing tepat kana waktu, tong ngamomorekeun kana waktu. Lamun urang hayang bagja, insyaallah sing bisa nepati kana janji urang sadaya sinareng Allah. Nah, jamaah anu dimuliakeun ku Allah, luar biasa salat merubah kahirupan urang sadayana. Salat biasa menata kahirupan urang sadayana. Bagja dunia jeung akhirna tergantung urang salatna jijih. Tergantung salatna urang bener, bener salatna, bener sagala amal ibadah urang sadayana. Mudah-mudahan salatna dikeureuy, puasana dilakaunan kurang sadaya. Ramadan anu ayeuna tiasa leuwih sae tibatan Ramadan anu kamari. Jamaah mudah-mudahan urang sadaya sing husnul khotimah. Mung sakitu anu kapihatur jebar mana ditada mugia sing janten barokah kanggo simkuring oge jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.